Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'u ari bahar anu kasalapan as-sari'u eta bahar sare. Wa jazauhu ari wajana bahar sare teh mustaf'ilun maf'ulatu marrataini dua balikan. Wa ariduhu ari arudna bahar sare teh arbaun aya opat. Wa adrubuhu ari dorobna sitatun aya genep. Al ula dorob arud anu awal matwiyatun kakenaan ku toy, maksufatun tur kakenaan ku kasaf elal kasaf. Naon ari matwiyatun teh ngabuang huruf sukun anu katujuh nu berharkat. Ai maksufah mah ngabuang huruf sukun anu kaopat maksufah. Jadi tartibna wajan kieu. Mustaf'ilun maf'ulat maf'ulat asalna kitu. Berhubung arudna kakenaan ku toy sareng ku kasab, maka eta maf'ulat dirobah. Dibuang huruf sukun anu katujuh nu berharkat, kakenaan dibuang heula huruf sukun anu kaopat. Maf'ulat dibuang wauna anu kaopat jadi maf'ulatu. Terus dibuang huruf anu katujuh jadi maf'ulat arudna. Kumaha dorobna apanan ayat 3 al awalu dorobna awal matwiyun kakenaan ku toy mauqufun tur kakenaan ku waqaf. Matwiyun teh tadi teh nya eta ngabuang huruf sukun anu kaopat. Maf'ulatu dibuang waw jadi maf'ulat. Kakenaan deui ku waqaf. Waqaf mah nyukunkeun huruf anu katujuh nu berharkat jadi maf'ulatu jadi maf'ulat. Jadi tartibna wajan kieu. Mustaf'ilun fa'ilun sabab maf'ulatu tadi kakenaan ku toy sareng kasab alikeun kana wajan mustamal. Sok dianggo nyaeta kana wajan fa'ilun gitu. Wa baituhu betina arud nu awal teh azmanu salma la yara mislahan ra'una fi syami wala fi iraq. Asani dorob nu kadua tina arud nu kahiji. Mislu asami cara arudna nyaeta arudna teh kakenaan ku toy sareng maksufah alias maf'ulatu dialihkeun kana wajan fa'ilun. Jadi sami arudna dorobna sami sareng arudna. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Wa baitu betina dorob kadua. Hajal hawa rasmum bidatil ghada mukhlaulikin mustajimin muhwili. Asal isu dorob nu katilu aslamun kakenaan ku solmun. Ai solmun teh ngabuang watad mafruk.
Itu jadi maf'ulatu dorobna teh kekanan salam buang watad mafruk. Jadi maf'ulatu teh jadi dibuang latu watad mafruk teh. Nyata watad mafruk teh dua huruf anu berharkat di tengah-tengahna ya huruf sukun nyata latu buang latu jadi sabab cara dianggo maf'ul alikeun kana wajan fa'lun jadi mustafilun fa'lun wajanana teh mustafilun fa'ilun mustafilun fa'lun wa baituhu baitna kieu qalat walam taqsid liqailil hana mahlal laqad ablagta asma'i asaniyatu arudnu kadua ayeuna nama mahbulatun kakanan ku habal sareng ku maksupah kasab ai habal teh kumpul toy sarta hoban ari toy teh tadi teh nyaeta ngabuang huruf sukun anu kaopat maf'ulatu buang wauna jadi maf'ulatu ai hoban mah ngabuang huruf anu kadua anu sukun jadi buang ayeuna huruf kadua fa'na buang jadi maulatu tuluy deui teu kanggo kakeunaan ku kasab ari kasab teh tadi teh ngabuang huruf anu katujuh nu berharkat ngabuang huruf anu katujuh nu berharkat gitu. Jadi buang tu'na maf'ulatu teh jadi maula gitu. Jadi maula eta maula teh tara dianggo halikeun kana wajan sok dianggo nyaeta fa'ilun. Jadi simpulna tartibna satar awal mustafilun fa'ilun kumaha dorobna wa darbuha misluha dorobna sami cara arudna gitu kakeunaan ku khabal sareng maksupah jadi kieu wajanna teh mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun wa baitu baitin arudna kadua teh an-nasru misku wal wujuhu dana niru wa atraful akufi anam asalisatu arudnu katilu mauqufun masturatun naon ai mauqufun teh tadi teh nyukunkeun huruf anu katujuh anu berharkat maf'ulatu jadi maf'ulat ta mauqufah masturatun bari didamelna sasatar jadi teu aya naon didamel sasatar teh itu dorobna sami gitu deui dorobna ge di damel sasatar jadi henteu dua satar baitna teh jadi diulang-ulang wa darbuha doroban tina arudnu katilu sami misluha cara arudna bae gitu wa baitu baitna teh kieu mustafilun maf'ulat itu berkenaan ku waqaf teh disukunkeun ta'na wa baitu baitna
yamdahna fi hafatiha bil abwan yamdahna fi hafatiha bil abwan. Arabiatu do arud anu kaopat maksufatun masturatun kakenan ku kasab. Ari kasab teh nyaeta tadi teh ngabuang huruf sukun anu katujuh nu berharkat dibuang huruf sukunna. Gitu. Maf'ulatu jadi dibuang tu jadi maf'ula. Gitu. Jadi tartibna wajan nanti yo. Mustaf'ilun mustaf'ilun maf'ula masturatun bari didamel deui sasatar. Itu aya tahun didamel dua satar. Gitu. Diulang-ulang. Wa darbuha misluha darabna ge sami sacara arudna maksufatun masturatun betna kieu. Ya sahibai rahli akilla adli ya sahibai rahli akilla adli. Itu sebab darabna ge sami sacara arudna. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'u utawi bahan kang kaping sanga iku asari ubar sare wajza'u lan te pira-pira wajan bar sare iku mustafilun wajan mustafilun mustafilun maf'ulatu marataini halerong balenan wa aridun te pira-pira arud bar sare iku arbaun papat wa andrubu lan te pira-pira doro bar sare iku arud dorobe arud iku sitatun enam al ula utawi arud kang awal iku matwiyatun kang kekenan toy maksubatun tur kanan ku kasab wan rubualan te pira-pira dorob ula iku salah satu telu al awal utai kang awal iku matwiun kekenan toy mau ku puntur kekenan wakob wa baitulan tawi bet awal iku azmanu salma layaro azmanu te piro-piro zaman Siti Salma azmanu Salma iku layaro orang ningali mislah ing umpamane Salma sapa rauna wong kang ningali kabeh bisa mining dalam negara Sam wala fi Iraq lan ora ing dalam negara Irak asane te darab kang kaping 2 iku mislah umpamane awal nyatane matwiyun maksupun matwiyatun maksufatun wa baitul antawi bet sani ku hajal hawa haja ngarobahaken al hawa ing demen oporos mun tetanggar bidatil gondo ing dalam tanah kang andene kayu godok muhlaulikin kang ngaruksak mustajimin tegese kang ruksak muhwili kang ngalih asali sutawi dorob kang kaping 3 iku aslamun kakanan ku salmun wa baitun tebet salis iku lafad qalat was ngandika wadon walam taksid lan ora neja wadon likoy lilhana kadue kidi ke kaalaan apane mahlan tempo lakod ablagta yakti teman-teman akan sira asma'i ing pangrungu ingsun wasaniatu tawi arud kang kaping do iku mahbulatun kakanan ku habal maksufatun tur kakanan ku kasaf wadar buhalan utawi dorobe sania iku misluha umpamane sania wa baitulan tawi bet sania iku an-nasru Anasru tawi wangi kakasih iku miskun kaya minyak misik wal wujuh lantai piro-piro wajah iku dana niru kaya piro-piro dinar watropul aku pilantai piro-piro pucuk ramone kakasih iku anamun kaya kayu anam
Asali sudaya arid kang kaping telu iku mauqufatun kang kekenan wakop. Masturatun tur didamel sasatar wadar bolon tidoro besalisah iku misla umpamane salisah. Wa baitul ante bait salisah iku lafad yandohna ngewuh ibil. Pihak patiha yang dalam bobokonge ibil bil abwali kalawan piro-piro ci uyuh. Arabiatu tayarid kang kaping 4 iku maksupatun ngakanan kasab masturotun tur kakena tur den damal sasatar dibuang sasatar. Wadar bolon tay doro berobiah iku misla umpamane robiah wa baitu antawi bet robiah iku ya sahibai he kancaroro rohli mondok ingsun Akila ngidikakan siro adli ing nyacad ingsun wallahu alam bisawab.